Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katepangkeun mesin kuring Emil Pandasmana di simkuring bade ngawartakeun bantuan buku pangrojong pengajaran. Dina tahun 2014, pamarentah daerah Provinsi Jawa Barat geus nyadiakeun 200 pikeun meuli buku-buku pangrojong. Bahasa Sunda anu gedena 1,3 miliar rupiah. Kitu anu ditendes ku Gubernur Jawa Barat dina wawancara jeung majalah Sunda Kamis 10 November 2017. Buku anu dibeli ku anggaran Permendak teh bakal dibagikeun ka sakumna SMP anu teu aya di Jawa Barat, boh negeri boh SMP. Kalawan haritis anapun jenis bukuna wangku buku kumpulan dongeng, buku kumpulan sajak, buku kumpulan cerita pondok, buku kumpulan drama jeung novel barudak. Buku anu bakal dibagikeun teh sagaya tapi kudu diajean heula ku tim pangeujeul anu diwangun ku pasastraan, budayawan jeung akademis. Buku anu nyuponan syarat makarak dibagikeun ngaliwatan Dinas Pendidikan kota masing-masing daerah. Aya 800 buku anu diajukeun kawan ayeuna, sarta anu nyuponan surat pikeun jadi buku pangrojong pangajaran di sakola ngan genep 130 buku. Sesana peusina jeung temana dianggap kelompok keur presiden.